warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui dina acara dongeng Sunda anu saban dinten ku urang didangukeun ngalangkungan channel Sisma Bakekok. Dina dinten ayeuna insyaallah urang neraskeun hanca anu katuna dina dinten kamari cecerna aji kasakten karyana Kang Carsun Bakekok teh dina bagian ka 60 genepna. Mudah-mudahan ya acara dongeng teu singajantenkeun panglipur kalebu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana, di kotana, di desana, di kampung-kampung atau teu hilap anu nuju di daramalnya, nuju di kompeksi-kompeksi, nuju di pasar-pasar. Wilujeng ngadangukeun dongeng nanya mugi akatampi. Mitra-mitra satu acan neraskeun ieu hanca anu katuna teh anu teu acan subscribe mangga subscribe supados channel ieu tetep aya atuh kikituna supados teu nyangkolong tinggalna waktos mangga atuh urang dilajengkeun wae ieu dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun brung Pamirsa sadaya, dimulai harita lanceukna nagarunting anu ngaran Ratu Nyimas Sri Pangge-Pangge jadi patalukan Henry sanggeus harita Nyimas Sri Pangge-Pangge dititah nangtung atuh harita Nyimas Sri Pangge-Pangge nangtung sanajan bari gagaleongan lantaran awakna encan pulih 100%. Sanggeus kabenangan ku Aji Bayu Salaksa anu dipimilik atau anu dicangking ku Henry. Ari harita pok deui ngomong. Nagarunting adi teteh dimulai ayeuna hayu urang babarengan ngurus istana jeung teteh. Nagarunting anu kuduna jadi ratu direbut ku teteh. Hampura teteh sarakah gelis. Ceuk nagarunting beri ngagabrug harita ka nu jadi lanceukna Sri Pangge-Pangge. Teteh teu nyarios kitu teteh. Abdi mah teu gaduh hate kitu. Mangga teraskeun. Teteh anu berhak. Teteh nu pangageungna. Sakedahna ngelola nagara teh. Nagarunting gelis. Pokona mah ti detik ayeuna nagarunting kudu ngiring jeung teteh. Kudu ngiring ka istana. Hayu urang babarengan ka istana Barniah gelis. Harita Sri Pangge-Pangge ngaku karasa kabeh kana kasalahanana. Manehna rumasa geus ngarebut geus boga hate cail kaniaya sirik pidik anu jadi adina nepi ka adina dipikeun atawa diasingkeun ka sisi nagara anu aya di Curug Gandasari. Anu teu diduga-duga harita Nyimas Nagarunting pok ngomong,
Rupana abdi moal tiasa ngiring ka teteh. Gebeg harita. Nyimas Sri pangge-pangge katut 5 dulurna kabeh ngagebeg. Harita panona neuteub bari semu kerung lantaran ngerasa aneh. Batur mah hayang cicing di istana. Nah ari adina anu ngaran Nyimas Nagarunting kalahkan nolak diajak balik deui ka istana Barnia. Harita pop deui Nyimas Nagarunting ngomong, negaskeun ka lanceukna yen manehna moal arek balik deui ka istana anu ngaran Istana Baliuh. Teteh sareng kasadayana raka-raka abdi nyuhunkeun diapunten. Margi abdi tos mutuskeun moal arek dikencak ka istana anu namina Istana Barniah teteh. Atuh puguh we kabeh cara lawak lantaran nu awewe atanapi adina anu baheula dipikeun kulantaran sieun jadi ratu. Ayeuna kalah nolak sanggeus manehna sadar yen manehna ngajalankeun sarakah nyarakahan jail kaniaya kanu jadi adina. Atuh reog ati sakabeh jalma dulur-dulurna Nyimas Nagarunting harita nyalampeurkeun gabrug ngagalalabrug bari ngabujuk supaya Nyimas Nagarunting milu ka nagarana. Nagarunting geulis. Kunaon betaya naon? Nah dendam ka teteh. Teteh ampun paralun teuing abdi henteu dendam teu nanaon ka teteh. Namun abdi parantos janji kana diri abdi pribadi yen abdi salawasna bade cicing di ieu pitempatan Curug Gandasari teteh. Nagarunting jal geulis. Hampura teteh geulis. Gabrug deui harita. Sri pangge-pangge ngagabrug ngekeuweuk anu jadi adina. Kacida pisan hanyeluna dina jero hatena lantaran adina anu salama ieu dipikeun tetela sanggeus manehna menta dihampura. Nyimas Nagarunting harita teu daekeun diajak ka istana, teu daekeun diajak balik. Alatan manehna geus janji arek cicing di eta pitempatan anu geus betah ruah. Arek jadi patapa di hiji curug anu ngaran anu ngaran Curug Gandasari. Ari harita Henry anu nyaksian kejadian anu mantak ngalima, anu mata ketir, pok harita ngomong, pangge-pangge, kaula milu sedih, kana naon kaayaan dina poe ieu. Kaula oge ngarasa kagagas, tapi meureunan Nyimas Nagarunting tangtuna boga maksud lain. Nyimas Nagarunting manehna geus betah di ieu hiji patempatan
anu ngaran Curug Gandasari. Tangtuna Nyimas Nagarunting geus ngabogaan tempat anu kenah tumanina jang manehanana. Jadi cekaula mah lamun anjeun hari sono ka di anjeun tinggal datang ka ieu pitempatan. Itung-itung anjeun menta dihampura ngalebur dosa datang ka ieu pitempatan pikeun panggih jeung adi anjeun. Sakabeh harita bangsa jin anu jadi lanceuk-lanceukna Nagarunting ngahulang tur bari ungut-ungutan ngarti naon anu diucapkeun ku Hendri dina waktu harita. Ari harita Nyimas Nagarunting pok di ngomong bari melong kalanceukna. Teteh wayahna teteh ulah lami tinggal di dieu. Ampun paralun sanes abdi ngusir ka teteh. Tapi di dieu teh lain kur abdi anu janten penunggu ieu tempat. Tapi eso barahiji kerajaan jin di ieu tempat teh bilih nimulkeun anu teu dipiharep. Mangga teteh gerawui. Harita Sri pangge-pangge ngagabrug deui kana jadi adina. Gelis. Yakin anjeun moal milu deui ka istana. Moal teteh wayahna. Sanggeus kitu mah harita nyi pangge-pangge mundur. Sanggeus sagala naru beres harita Nyimas pangge-pangge pamitan ka Hendri jeung kanu jadi adina. Sanggeus pamitan kitu balesur harita genepan putri ti kerajaan Barniah ninggalkeun eta pitempatan ting balesur mangprung ini ka Jomantara harita. Sanggeus ngariles harita pok ngomong atanapi Nyimas Nagarunting ngomong ka Hendri. Kakang Hendri. Aya naon Nyimas? Sangka urang bisa dipatepungkeun di dieu. Geus kuduna memang urang patepung di dieu. Kumaha? Harita Nyimas Nagarunting teu neruskeun omonganana ngandon neuteub antep ka Hendri anu keur ngajanteng. Atuh pok harita Hendri ngomong bari malik neuteub ka Nyimas Nagarunting. Nagarunting aya naon ge? Kang, akang kersa henteu pami di iluan ku abdi. Nagarunting saha anu teu kersa atuh? Diiluan ku nu geulis. Tapi masalahna anjeun siluman kaula manusa. Sanajan anjeun sakti gagah mandraguna, moal mungkin bisa anjeun hirup di alam kaula. Tapi kan abdi moal tiasa mopohokeun ka akang.
Cek Henry harita beri imut ngagelenyuk terus lempang lalaunan maju ka hareupeun Nyimas Nagarunting. Anjeun bisa milu jeung kaula. Tapi anjeun wawuh henteu kahiji awewe bangsa jin anu ngaran Dewi Angkin. Kebeg harita. Cek pikirna naon Henry make jeung nyebutkeun Nyimas Dewi Angkin. Kakang. Nah, kakang make jeung nyebatkeun Dewi Angkin. Paminami eta abi terus terang. Saja bedi teu kenal. Dewi Angkin mangrupakeun hiji ratu sakti ti nagara jin, Kang. Bener. Dewi Angkin mangrupakeun hiji ratu sakti. Ngan hanjakal. Sakedeung deui anjeunna jadi pamajikan kaula. Leng harita. Nyimas Dewi Nagarunting ngahulang lantaran tetela Henry geus jadi milikna Dewi Angkin. Atuh pok harita Nyimas Nagarunting melong bari kerung pok ngomong, Kang. Aku mah carana. Nyimas Nagarunting biasa calon istri akang. Lalakona panjang. Ngan anu jelas. Nagarunting terapi Dewi Angkin. Jadi calon pamajikan akang. Kang. Nah, akang tega ka abdi, Kang. Gelis Nagarunting. Anjeun awewe anu sakitu gelisna. Wanoja anu ke sakitu sampurnana. Lain akang teresep. Ngan hanjakal naon anu geus diucapkeun ku akang tadi. Eta nu jadi panghalangna. Sageus ngadenge kitu atuh harita. Nyimas Nagarunting teu antap parah gabrug ka Henry. Nangkep tika kareket. Bangun anu embung lesot deui jeung Henry. Ari Henry ditangkep kawas kitu. Pok hatiroh manehna ngomong. Nagarunting. Wayahna gelis. Anjeun ulah kikieuan. Sabab akang jeung anjeun lain muhlim. Wayahna. Atuh sot harita. Nyimas Nagarunting ngalesotkeun tangkeupanana. Anu tika kareket tadi ka Henry. Lantaran manehna ngarti. Jalma model Henry kajenting kumaha moal kaganggu keimananana. Atuh pok harita Nyimas Nagarunting ngomong bari tungkul cigah buek menang mabuk lantaran bingung jeung hanyelu Henry geus aya nu boga. Kakang Raden. Dah kumaha tuh abdi ayeun. Henry teu buru-buru ngajawab. Lantaran keur manehna ge bingung. Kudu ngajawab naon jeung kudu kumaha. Yang hareupan masalah kawas kitu. Di sisi lain manehna mika bogoh tur bakal jadi salakina Dewi Angkin. Tapi ningali kayaan anu pikawatireun samodel ayeuna nyaetana
Nyimas nagarunting anu keukeuh kamanehna hayang milu. Hendri nu antukna pok ngomong. Nagarunting. Lamun anjeun hayang teuing milu ka kaula. Anjeun bisa asup kana geulang. Ieu geulang mangrupakeun titipan ti Dewi Angkin. Anu kadepi ka ayeuna Dewi Angkin keur aya di pigunungan ngalakokeun tapa berata. Lamun anjeun daek geura asup kana ieu geulang. Barang ngadenge kitu harita Nyimas nagarunting marah mai katingali lantaran kajeun teuing manehanana henteu babarengan leumpang tapi manehanana jelas bisa babarengan dina ragana Henry anu keur ngalalana. Kah, dikersa pisan kah. Lamun kitu lantaran akang geus teu boga waktu deui. Akang kudu neruskeun perjalanan dina ngalalana ieu. Sok geura asup. Sanggeus kitu harita Dewi Angkin atanapi maksad teh Nyimas nagarunting. Obah wujudna harita peledug. Lir ibarat haseup meledug. Beki lila beki kanal. Hu angtukna eta haseup lir ibarat kabawa ku angin ngai pisan. Harita eta asup kana geulang anu keur dipake ku Henry mangrupa geulang titipan ti Dewi Angkin. Cag pemirsa, urang simpen dihaneuleum sieun. Isuk jaganing keto urang disamper deui. Ayeuna urang carioskeun nyaetana Dewi Angkin anu tos lami teu kacarioskeun. Dina poe harita Dewi Angkin katingali keur diuk dina hanapeun tangkal anu ngaroyom. Lantaran panas anu kacida ereng-erenganana. Dewi Angkin harita ngiuhan dina hanapeun tangkal kiara sisi gunung anu jauh kaditu kadieu. Itu aing geus nepi ka mana. Geus sabaraha lila aing bi ngalalana ieu teh. Geus poho waktuna oge. Teuing. Jeung can aya laratan naon-naon atuh ieu teh. Sebenarnya mamantak ngajengkelkeun tapi dalah dikumaha parentah jeung kahayang aing. Ceuk Dewi Angkin harita bari ngarahuh. Lain ku masalah capek. Tapi manehna geus mulai bingung. Naon anu diteangan ku manehanana. Can aya laratanana. Jeung duka naon. Manehna bakal mangih naon. Can kapikiran ku manehanana. Ngan anu jelas salama manehna 3 bulan. Kudu leumpang ngalalana mapai-mapai. Pilemuran jeung desa-desa katut leuweung kenggong sagala rupa anu jadi tempat
pilempangan manehanana. Sanggeus kitu harita geus aya rada lilana di ngadagoan atanapi cicing dina hanapeun tangkal kai ngiuhan. Dewi Angkin nangtung. Sanggeus kitu luak lieu ningali ka Kenca jeung ka Katuhu. Sebab manehna ngadenge sora anu memang teuing teu beulah mana datangna. Sabab manehna ngalengkahkeun suku eta sora datang. Ngalengkahkeun deui suku. Sora eta kadenge deui ngorosakna. Ya naon ieu teh? Jeung saha deui nu keur ngawaskeun aing teh? Cek Dewi Angkin harita. Bari musirkeun paneteupna ka sapudeureunnana. Harita Dewi Angkin rancingeus. Saringset pagih ikat. Caringcing pagih kancing bisi aya mau ngamuk gajah meta anu ngabahayakeun kana dirina. Aing kudu hati-hati mun kieu mah. Jika aya jalma anu keur melongkeun ka aing. Harita Dewi Angkin leumpang deui neruskeun perjalananana. Eta sora kadenge deui ku Dewi Angkin nuturkeun. Dewi Angkin malik ka tukang. Tetela. Eueuh nanaon? Eueuh kalakai-kalakai acan anu murag. Naon ieu teh? Harita Dewi Angkin ngejanteng. Rakatak. Ngawatek kekuatanana anu nebarkeun rasa hawa panas. Barang keur kitu harita cikikik aya sora anu ceuk anu seuri nyikikik nakeranan. Angkin. Gelis. Gebeg harita Dewi Angkin gebeg satakar gebeg. Sabab tetela eta sora nu seuri teh mangrupakeun sora hiji awewe. Saha anjeun? Jeung rek naon anjeun nutur-nutur kaula? Tong sieun tong keung geulis. Kaula anu maturan ka anjeun. Sanajan anjeun teu ningali kaula. Tapi anjeun jeung kaula teh ngahiji geulis. Les. Eta sora teh leungit ilang tanpa karana. Dituturkeun ku sora angin anu seah. Ketingali tangkal-tangkal harita. Pupucukanana ting pelenod. Lantaran ku gede-gedena eta angin anu nuturkeun sora seuri eta jalma. Hari Dewi Angkin harita kerung. Sabab manehna can ngarti saha anu marangan diri manehanana. Asa loba kaanehan. Ngesahat deuing atuh jalma anu marangan ka aing. Jeung awewe aing mah can ngarti saha atuh. Ceuk Dewi Angkin harita. Bari rurat reret. Ngan tetela sora-sora geus leungit. Lamun kitu carana mah aing kudu ini terurusuhan atuh. Ceuk Dewi Angkin harita. Bari ngawatek kakuatanana notolkeun inung suku na harita. Blesat. Dewi Angkin ngeblesat lir ibarat kilat. Awakna cocorelatan harita di sela-sela tatangkalan anu rajeg. Dewi Angkin norobos. Asup ka jero pileuweungan. Anu teu sabaralila harita Dewi Angkin geus kaluar di pileuweungan. Nyorang tanjakan, nyorang gunung, nyorang pasir anu memang kumanehanana dipake jalan. Harita Dewi Angkin kukurubutan tina eurih anu kacida pisan lobana atanapi kanalna.
Dewi Angkin teu ngarasakeun hese, teu ngarasakeun nanaon. Sabab ngagunakeun aci kecepatan kilat. Aci saepi anu kumanehanana dipiboga. Dewi Angkin awakna siga angin atuh harita. Jejerelatan bebelesatan naon anu ka sibat kumanehanana ngajemplung di ibarat peso anu kacida segeta nyabet kana pupucukan. Tekung silila harita Dewi Angkin anyog kahiji pitempatan. Hreg harita Dewi Angkin eureun. Lantaran Dewi Angkin hawar-hawar harita kadenge sora gamelan. Ieu teh kampung naon? Ceuk naha deui ieu? Tempat teh siga aya gamelan sagala rupa. Nya di mana atuh? Cek Dewi Angkin harita bari luak lieu. Sugan aya pitunyuk anu bisa ditanyakeun atawa aya jelema anu kadinya. Harita Dewi Angkin leumpang lalaunan asup terus ka jero lemur. Barang keur kitu harita katingali aya sababaraha hiji pemuda anu keur ngariung di sisi jalan. Pok atau pemuda teh ngomong bari neuteut ka Dewi Angkin. Itu ya wewe euy. Sahanya kira-kira? Mana? Wah, woi. Waduh, mani geulis kitu, ampun teuing. Ceuk saurang pemuda harita beri cengkat tina nagogna. Terus nyampeurkeun ka Dewi Angkin anu keur leumpang nikreuh tur ngakeboy. Dewi Angkin mangrupakeun wanoja anu kacida geulisna. Geulis kawanti-wanti endah ka minebina.